Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi sadela di dieu abdi arek ngabawakeun biantara nu berjudul HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala anu artos mapihkeun rahmatna ka urang sadaya. Dugi ka tiasa kumpul di tempat ieu. Henteu hilap shalawat sarta salam urang serahkeun ka Nabi Muhammad SAW, kalawarga, sahabatna, sareng umatna nepi ka akhir zaman. Langkuh ti payun simkuring ngahaturkeun nuhun ka pihak panitia anu parantos masihan waktos kanggo sareng dina acara paringatan Hari Kamardikaan Republik Indonesia anu ka-77 tahun. Poe kamardekaan boga tujuan pikeun ngelingan jasa para pahlawan anu berjuang dina proses ngabebaskeun Indonesia, sebab tanpa maranehna tung urang moal ngarasakeun kabebasan anu dirasakeun kiwari. Salah sahiji hal anu penting dina rarangga mieling Hari Kamardekaan, urang kadah gaduh rasa anu sajero-jerona dina jiwa anu suci, syukur ka Pangeran Nu Maha Kawasa. Yen kamardekaan nu dipimili ku urang eta karunia ti Allah nu dipasihkeun ka bangsa Indonesia, diproklamasikeun dina tanggal 17 Agustus 1945. Mangga urang sami-sami mihaturkeun rasa syukur ka Pangeran nu parantos maparkeun nikmat kamardekaan ku urang sadaya. Sakitu nu kapihatur, mudah-mudahan Allah Ta'ala salama ngalimpahkeun rahmat ka sadaya bangsa Indonesia. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.